warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil kamilah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin zil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu darajatil ulya bisabqi fi nusratil milah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma barik lana fi ahlina wa auladina wa talamidina waj'alhum salihin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, guru besar urang sadayana, guru besar pondok pesantren Al-Istiqlaliyah Pengersa, Al-Alim Al-Alamah Al-Bahril Fahamah Abuya Kiai Haji Uci Turtusi, anu ku urang sadayana didoakeun muga-muga mantena pos yuswana, ilmuna semakin barokah, kehidupanana semakin berkah. Oge para santri anu mengecap pendidikan di ieu pasantren cing jalmi-jalmi cing janten jalmi-jalmi anu saleh tur salehah, anu ku jisim kuring dipihormat pengersa orang tua kita semua Al Habib Muhammad Al Atas matana Allah bituli hayatih. Semoga kehadiran beliau menambah keberkahan dalam kumpulan malam hari ini. Kasadayana para tatamu uleman anu tisuklak tisikluk nu caket nu tebih nanging katawis ieu sadayana tina parwajahanana wajah-wajah ahli madrasah, wajah-wajah lama, wajah-wajah ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sim kuring ditelepon ku pangarsa Al Habib Novel Al-Kaf anu kaleresan dina waktos ieu nuju di Palembang. Saurna wayahna panggentosankeun ka Cilongok bade acara haul Allah yarham al-maghfurlah al-alim al-alamah guru besar urang sadayana Kiai Haji Ahmad Dimyati anu parantos berjasa dina kahirupan urang sadayana sehingga urang sadayana mengenal Allah, cinta ka Allah sareng cinta ka Rasulna, malah cinta ka duriyah Rasul. Sehingga ku bimbingan mantena urang sadayana tiasa kenging kebahagiaan di dunia buat ngaraih selanjutnya kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan mantena di alam barzahna aya dina tambah-tambah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadayana selaku murid-muridna kudu pasedak-sedak
kudu paheula-heula hayang diaku ku mantena sebagai muridna sehingga engke di yaumil jaza urang kenging syafaat mantena. Hadirin ma'asyiral muslimin, ari biasana Habib Novel Al-Kaf nganggo bahasa Indonesia ceramahna. Simkuring kalarasan lahir di Cianjur, abah oge lahir di Cianjur, njid oge lahir di Cianjur, jadi bahasana geus medok bahasa orang Cianjur. Malah banget ge jika orang Cianjur. Nepi ka simkuring kukurilingan tadi memeh asup oge da teu mancung irungna meureun teu disangka Habib. Disarebutna teh mang ka mana mang cenah. Hadirin ma'asyiral muslimin, lain di tempat ieu wungkul mustami pelebas simkuring naik ka panggung karerung tarangna narilap. Lantaran teu sesuai jeung panggilan MC ku MC dipanggil penceramah hari ini Al Habib Husain bin Idrus bin Ali Al Jupri. Murun gambaran dina pikiran maranehanana Habib Husain teh berewokan terus irungna mancung ai pucunghul model kieu. Hadirin ma'asyiral muslimin, kusim kuring diwartosan urusan Habib jeung irung eueuh hubunganana. Jadi muncul santri kulu jujin mudawarun walaysa kulu mudawarin jujan. Tiap pala buleud ngan teu sakur nu buleud pala. Loba nu buleud lain pala. Kaleci ge buleud, baslub ge buleud. Teu sakur-sakur nu mancung Habib, aya nu mancung lain Habib. Si Petruk mancung lain Habib, Amitabh Bachchan mancung lain Habib, simkuring geus bagianana jadi Habib pesek. Tapi alhamdulillah loba manfaatna, loba kauntunganana, diantarana jadi Habib pesek bisa nginum dina gelas gede. Lantaran Habib mancung mah teu bisaeun, sebab di mana Habib mancung nginum dina gelas gede asup jeung irung-irungna kana gelas, jadi ngabarak-bak. Hadirin ma'asyiral muslimin, alhamdulillah wasilahna pangarsa Kang Haji Fudoli nelpon simkuring margi mantena akrab sareng Habib Novel nya ala kulli hal wengi ieu simkuring ge tiasa ngiring mengecap keberkahan acara haul guru urang sadayana. Mudah-mudahan sabubarna tina ieu tempat urang cing dihasilkeun cita-cita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, ilmu jadi modal pertama pikeun kasuksesan hirup. Ngan pertanyaanana ilmu naon nupang hebat-hebatna. Di mana dilontarkeun pertanyaan ieu pasti jawabanana macem-macem. Ceuk anu berselera kana ilmu tauhid, awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani, pangheulana anu wajib ka manusa uning ka Allah nu maha kawasa. Tanya ceuk pan ilmu ieu pan ilmu fikih lantaran mayuridillah bi khairan yufaqihu fidin, lamun jelema rek dikersakeun ku Allah menang kalusan, salamet tina neraka, sukses masuk surga, menang rahmat Allah, salamet teu dibenduan ku Allah, mangka ngarti dina urusan ilmu agama. Hadirin ma'asyiral muslimin, dari berbagai analisa, dari berbagai penelitian, hadirin ma'asyiral muslimin bisa disimpulkan ilmu nupang hebat-hebat teh nyaeta ilmu nyontek, ilmu niron. Leres teh naon nu kudu ditiron tergantung selera. Hadirin ma'asyiral muslimin, simkuring datang ka Cilongok ieu karek ayeuna langsung berselera ieu mama Abu Ya Kiai Haji Dimyati sangat merupakan ulama besar. Ditingali tina bangunana oge hadirin ma'asyiral muslimin teuing sabaraha hektar da leumpang ka dieu teh capek. Mangka hadirin ma'asyiral muslimin
terbersit dina hate simkuring hayang teuing jiga jalmi ieu. Ayeuna bapak-bapak, para pemuda, para santri anu kadang-kadang lain sakali dua kali rutin hadir setia dina acara haul ieu, aya kahayang nurutan henteu, aya kahoyong henteu, aya minat henteu. Nah ieu minat ieu mun ceuk bahasa santrina idzil fata hasba i'tiqadihi rupi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Seorang pemuda itu harus punya impian. Saya mah yang juga Abuya Uci Turtusi ti Cilongok. Nah ini adalah modal pertama, modal awal keur urang bertindak, modal awal keur urang bergerak. Nu kaseseureurna di urang sadayana hadirin masyarul muslimin, kabita mah kabita, hayang nurutan mah hayang, tapi nurutanana salah carana. Ningali jelema bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, si jamrong di kolong, si jabrik di pipir, sawah ledok, pamajikan denok, lubak libuk, loba lebokeun. Hirupna beunghar, kacirina ngeunah, nurutan hayang beunghar. Tapi nu diturutanana teh lain cara manehanana nepi kana kabeungharan, tapi nu diturutanana teh gaya hidupna. Hadirin masyarul muslimin, nu beunghar mah daharna sok di restoran, pipiluun dahar di restoran. Bari meunang ngahutang deui. Atuh lain bahagia jadi stres tungtungna lantaran salah menyontekna. Hadirin masyarul muslimin, urang ayeuna ningali kaayaan lingkungan Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah ieu berminat dina hate sayah ge suatu hari hayang jiga kieu. Mangka hadirin masyarul muslimin, kalau sudah ada impian, kalau sudah ada kemauan, maka insya Allah akan terbuka 1000 jalan. Tapi lamun eueuh kahayang, maka akan terbuka 1000 alasan. Hadirin masyarul muslimin, nya tuh temannya itu-itunya urang-urang. Nah iyalah alasan-alasan jelema nu pangadulan. Anu padahal geus diisyarahan ku Rasul kapungkur sering ngadoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajji wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Nabi berlindung ka Allah Subhanahu wa taala tina panyakit kedul. Ayeuna hadirin masyarul muslimin, guru urang sadayana pangarsa Abuya geus sabiwir hiji. Lain ukur di Tangerang, tapi di luar Tangerang ge sudah tenar. Saha nu teu kenal, saha nu teu wauh, saha nu teu kungsi ngadenge, kanami guru urang sadayana pangarsa Abuya Uci. Kabeh ngadenge. Non make nepi ka jiga tsunami, jiga saah ieu nami Abuya Turtusi kabawa ka mana-mana lantaran ilmuna hadirin masyarul muslimin. Nah teras urang kabita hoyong jiga Abuya, maka lengkah urang sadayana wayahna daek teu daek silaturahmi ka Abuya, tuluy interview, tuluy ku urang wawancara. Abuya tiasa dugi ka kieu teh kumaha dongengna? Pasti beda jeung dongeng maneh. Hadirin masyarul muslimin, ceuk Abuya teh Abuya mah baheula di kobong batur arulin ngarurek ngararak belut buya mangapalkeun di kobong. Nu sejen mah keur arulin ka mana ka mani Abuya mah puasa bora. Hartina tina riwayat hidupna, kesenangan yang dia peroleh hari ini karena dia berani bayar harganya. Karena wani mayar hargana. Yo orang Tangerang tong boro hayang bahagia, hayang cingcau ge kudu dibayar rasa. Urang hayang mie ayam wani teu mayar hargana. Lamun teu wani mayar hargana mie ayam mah bisa kaasaan. Ieu komo deui hayang bahagia. Mana harga nu dibayar ku Abuya? Tangtuna para hadirin sadayana berakit-rakit ke hulu, berenang-renang
ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mun urang ayeuna di pasantren batur ngarapalkeun nalalar, urang mah kereke rebo kemis. Engke jadi ahli nage pakar ngadahdir. Hadirin masyarul muslimin. Pan likuli syai'in pakun, setiap perkara ge aya pakna. Oh siya mah pakna kana ilmu fikih lantaran gairahna baheula di pasantren mun ngaji pan ieu teh keur pelebah pan ilmu fikih mah keur nunutan ge nepi ka sieun teu heula. Oh ieu masuk pan fikih yeuh. Oh sieun teu heula. Gairah resep dia bakal menjadi ahli fikih. Lamun geus ngaji alat manehna mah nu ka riceu, nepi ka riceng merhatikeun aya nu ngajak ngobrol ge dicabok betul. Nah, berarti itu akan menjadi bahan sebagai pakar dina ilmu alat. Aya jalmi teh serius, fokus, khusyuk ngadengikeun penerangan guru teh pelebah pan tasawuf teh eta ge para hadirin saya bisa dinaon, bisa disangka, bisa para hadirin saya dijadikan modal bahwa engke mehana bakal menjadi pakar ilmu tasawuf. Ieu mah ilmu fikih malor. Keur alat ngadahdir ngaji tasawuf kalah kabeuki tibra. Hadirin masyarul eta mah kedeung ge modar mah kitu mah. Jadi pertama urang kudu boga impian. Kudu ditanyakeun ku urang sadayana dina hate apa yang aku inginkan. Naon nu dipikahayang ku urang. Maka lamun geus meunang jawabanana tanyakeun deui apa yang akan aku lakukan. Hoyong jiga abuya hoyong jiga abuya uci teta geus aya kahayang. Tinggal jawaban selanjutnya apa yang akan Anda lakukan. Maka hadirin masyarul muslimin, conteklah usaha-usaha, tarekah-tarekah, keprihatinan-keprihatinan guru urang sadayana, perjalanan sampai ka mendapat derajat seperti kieu teh lain ngeunah, lain gampang, lain babari hadirin masyarul muslimin, tapi penuh luka liku jeung kasulitanana. Berani teu bayar harga eta? Lamun berani bayar harga eta, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Ambung saya mah rek sakieu we kaayaanana. Sok kitu oge. Ngan engke tibulak para hadirin sadayana. Bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian teu saeutik geus pakokolot beuh hanya kadek euy duh euy. Tuh para hadirin sadayana. Ternyata kahanyakalan teh teu nungguan di akhirat unggul. Di dunia ge urang penuh dengan penyesalan. Kunaon urang make menyesal salah saha, urang rek nyalahkeun saha. Eueuh nu disalahkeun. Setiap manusia bertanggung jawab mengurus dirinya sendiri. Ku angpusakum. Jaga awak urang sorangan. Hadirin masyarul muslimin. Maka ketika urang sadayana hadir di majlis ieu al-masyhad, hadirin masyarul muslimin, ku dengan menyaksikan ieu urang sadayana menjadi mendapatkan keuntungan. Urang sadayana jadi boga cita-cita hayang nurutan. Nah, ieu tinggal ilmuna contek ke urang. Kurang ilmuna contek, tapi lain gaya hidupna contek ke urang kumaha carana guru urang sadayana ti waktos anjeuna masantren kapungkur tang tos bercerita tah simak ku urang terus urang bertindak. Ulah hadirin masyarul muslimin, mangka eta mah moal ngabuahkeun hasilna naon? Ukur ngabuahkeun hadirin masyarul muslimin. Jadi di mana urang sadayana kataji ku hiji jalmi anu getol ibadah. Nepi ka hate teh niut hayang jiga manehna. Puasa Ramadan geus beres puasa Ramadan nyawalan
urang masa capek tapi saya temen juga capek hayang juga mehanana tah wawancara kumaha carana terus ku urang contek terus ku urang tiru hadirin masyiral muslimin urang kataji kana ayeuna hadirin masyiral muslimin kaapikan seseorang nepi ka tong boro nu haram nu subhat ge teu beukieun nepi ka tertanam dina hati urang teh ngaidolakeun anjeunna mangka hadirin masyiral muslimin urang geus boga modal untuk mengikuti cara hidup beliau ku cara urang menyonteknya urang nurut urang nanyakeun matak Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun dina anggota badan cepil 2 lambai hiji teh supaya banyak mendengar dengekeun naon nu dipapatahkeun ku guru hadirin masyiral muslimin terus ku Allah diciptakeun biwir hiji tujuanana pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun supaya biwir teh dipake loba nanya lain loba ngomong dipake loba nanya hadirin masyiral muslimin dengan banyak bertanya maka urang sadena bakal banyak pengetahuan tapi lamun loba ngomong mah para hadirin saya kanyahoan urang teh burungna anu matak di mana jelema loba ngomong pasti bakal loba salah nya nah ieu lambai anggo salian ti zikir oge untuk bertanya insyaallah di mana urang sadayana parantos menggunakan fasilitas ti Allah kanikmatan ti Allah nu aya dina badan urang mangka naon nu dicita-citakeun bahagia dunia akhirat bakal tercapai ya sadayana nu hadir haroyong bahagia hoyong haroyong ka surga hoyong hadirin masyiral muslimin aya hayang aya komitmen mun ditanya hayang ka surga ngaracung kabeh tong boro nu sok ka madrasah tong boro anu sok salat tong boro anu sok ngaji nu kokoloyangan tukang mabok tukang tarok tukang ngalan tali anrok tukang culak colok kana liang orok mun ditanya sia teh mabok wae hayang ka surga hayang ka neraka hayang mah ka surga atuh lamun ditanya kabeh jelema minal masyriq ilal maghrib ditanya hayang ka surga tuh kabeh sepakat ngajawabna hoyong tapi komitmen teu ka surga di mana urang geus berkomitmen urang kudu ka surga mangka daek teu daek harga nu kudu dibayar laksanakeun amalan-amalan ahli surga mana amalan-amalan ahli surga teh innal jannata uiddat lil muttaqin berita ti Allah Subhanahu wa taala bahwa surga ieu teh tempatna jelma-jelma nu takwa nu kumaha nu takwa teh imtisalu awamiril wajtinabu nawahi nu bisa ngalakonan parentahan Allah jeung bisa ngajauhan nu dilarang ku Gusti Allah mangka awal melangkah urang sadayana supaya menjadi orang bertakwa belajar deui supaya nyaho naon wungkul panitah ti Allah naon wungkul panyaram ti Allah geus aya pengetahuan eta pek amalkeun hadirin masyiral muslimin mangka tangtu urang sadayana bakal nepi da geus berkomitmen hayang ka surga tapi hadirin masyiral muslimin lamun ukur hayang henteu komitmen semangatna bakal melempem semangatna bakal henteu istiqomah hadirin masyiral muslimin nah ieu nu diperlukeun ku urang sadayana jadi lamun ayeuna sadayana nu hadir gagaduhan harapan ingin bahagia langkah pertama kudu kanyahoan heula syarat-syarat bahagiana Al-Qur'an nuduhkeun wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fauzan azima saha-saha jalma nu taat ka Allah jeung taat ka rasulna faqad faza ceuk santri mah qad harap naon para hadirin saya harap tahqiq asup kana fi'il madi maknana tahqiq jadi lain semoga bahagia mudah-mudahan bahagia faqad faza fauzan azima nyata bahagia
pasti bahagia. Moal melenceng moal. Hadirin masyur, itu mah ilmu pasti. 2 tambah 2 sama dengan 4. Hadirin masyur, mau bisa jadi 5, mau bisa jadi genap. 2 tambah 2 4. Nu penting persyaratanana kudu ditempuh kurang sadayan. Lantaran cek ulama anu ngagarap ilmu Quran, ayat nu seperti bieu teh termasuk kana nu disebutkeun khitab wad'i. Khitab wad'i teh naon? Khitab wad'i teh kalam Allah anu ta'alukna kana sebab musabab, kana syarat masrut. Anu engke robitna kana wujud ilal wujud, wujud ilal adam, adam ilal wujud, adam ilal adam. Aya kana aya, aya kana eueuh, eueuh kana aya, eueuh kana eueuh. Lamun cek ahli hukuman disebut hukum hukum adat. Hadirin masyarul muslimin, aya dahar aya sebeuh, aya dahar eueuh lapar, eueuh dahar aya lapar, eueuh dahar eueuh sebeuh. Hadirin masyarul muslimin, mayuti'illaha war rasulahu faqad faza fauzan azima. Aya kataatan ka Allah jeung ka Rasulna mangka aya kebahagiaan. Aya taat ka Allah jeung ka Rasulna mangka eueuh kana langsaan. Eueuh taat ka Allah jeung ka Rasulna mangka aya kana langsaan. Eueuh taat ka Allah jeung ka Rasulna mangka eueuh kebahagiaan. Itulah yang disebut sunatullah nu ku Allah keur diberjalankeun dina kahirupan dunia ieu. Jadi orang ulah menjadi seorang penghayal. Hadirin masyarul muslimin, bisa menang kebahagiaan tanpa persyaratanna dipilampah. Aya jelema salat hayang sah, hayang ngajadi, hayang ngabungkeuleuk, tapi syarat sah salatna teu dipigawe. Contoh nu deukeut, syarat sah salat teh kudu suci tina hadas. Kari-kari aya jelema salatna teh teu wudu. Sah teu salatna? Sah teu salatna? Ana teu sah atuh kunyam-kunyemna, ungked-ungkedanana eta teh lain salat, tapi sosolatan. Aya jelema hirupna teu taat ka Allah, teu taat ka Rasul, ning buktina seuseurean eta mah bahagia rekayasa. Eta mah hadirin masyarul muslimin, babahagiaan lain bahagia anu nyata. Al-Quran muasalah di mana orang hayang bahagia, cicing di mana wae anjeun, nu penting aya taat ka Allah jeung ka Rasulna mangka aya bahagia. Sok sanajan cicing di masjid tapi teu taat ka Allah. Masjid di tempat ibadah pan tempat taat, tapi teu dieusi ku kataatan. Di masjid teh kalah teteleponan jeung rana, nya pasti stres atuh. Para hadirin saya pasti galau atuh. Hadirin masyarul muslimin, di mana wae anjeun cicing bawa ieu taat ka Allah jeung ka Rasulna. Da abdi mah terang kumaha praktekna ngaji, pilih satu guru yang tepat. Hadirin masyarul muslimin, aya hiji jelema naik kuda, rek meuntas susukan. Ngan mondog mayung itu jero deet kiruh deui caina. Hadirin masyarul muslimin, mondog mayung itu jero deetnya kuateun mal kuda bisaeun mal kuda ieu. Nah keur bingung-bingung kitu aya budak para hadirin sadayan. Terus ditanya ku eta naik kuda, "Jang, sugan apa jang ieu susukan? Jero apa deet?" "Wah, deet ieu mah. Abdi mau ngadinten di dieu." Eta nu naik kuda percaya penuh karena berita ti budak bahwa eta susukan teh deet. Langsung we kudana dibawa mentas, ana palang siang para hadirin sadayana, buki tengah buki jero, nepi ka kudana ngerlep ampir jeung maneh-manehna. Ngan buru-buru we, cepet-cepet, anu akhirna salamet. Geus beres dipuntos gantawang nyarekan budak, goblok. Jero sia teh. Hadirin masyarul muslimin, cek budak
teuing atuh teu apal. Da saya mah ningali meri eta geuning ulah poe bulak-balik padahal meri mah sukuna pono. Pikiran saya piraku kuda teu bisa. Nah ya hadirin ma'asyiral muslimin, lamun orang salah bertanya, maka kita akan mendapat jawaban yang salah. Ya hadirin ma'asyiral, hikmah tina dongeng ieu mun urang nanya ka jelema nu salah, maka tangtuna jawabanna bakal salah. Hayang takwa nanya ka budak sakola mah bisaeuna tuh. Hayang takwa memasan tren ka Abuya Uci hayang takwa maka bakal nepi kana katakwaan. Hadirin ma'asyiral muslimin, ya orang hayang dagang menteng nanyakeun ka Abuya Uci moal nyambung, tanyakeun ka tukang menteng. Hadirin ma'asyiral muslimin, eta sakelumit anu tiasa didugikeun. Jadi ieu sadayana nu dipelong nu ditingali ku urang cing jadi inspirasi, bahkan cing janten himah keur para santri cing jadi tujuan lantaran idil patah hasba tiqadihi rupi wa kullu man lam ya'taqid lam yantapi. Hapunten nu kasuhun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.